Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu sareng wajib fi haqqi rasuli dina hakna para rasul alaihimu eta tetep ugi eta tetep ka para rasul. Assalatu rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatanana naon asidku sifat sidik sifat wajib ka rasul kaji sidik hartosna bener wadiduho sareng ari lalawana sifat sidik eta al-kizbu sifat kizib artina bohong wa dalilu ala dalika sareng ali dalilna Rasul nggoduhan sifat sidik eta annahum saestuna para rasul. Au kazabu lamun mah para rasul eta gaduh sifat kizib bohong lakana tangtos bukti naon khabarullah beritana ti Gusti Allah subhanahu wa maha suci Gusti Allah wa ta'ala sareng maha luhur Gusti Allah eta kaziban khabar anu bohong wa huwa sareng ari khabar Allah nu bohong eta mahalun mustahil. Wa yajibu sareng wajib pihakihim dina hakna para rasul alaihim wa tetep ka para rasul salatu wa rahmatullah salamu sareng kasalamatanana naon al-amanatu rasul ngagaduhan sifat amanah hartosna sifat anu kapercaya wadiduha sareng aya lawan sifat amanah eta khianah nyata sifat khianah hartosna ingkar wa dalilu ala zalika sareng ari dalilna sifat amanah annahum saestuna para rasul wa khanu lamun mah khianat itu para rasul bi fi'li muharramin kana medamal pedamalan haram au makruhin atana pedamalan makruh maka natangtos bukti makmurina dipiwarang urang sadayana bimisli zalika sakumaha padamalan para rasul nyata medamal pedamalan haram sareng makruh wala yasihu sareng teu sah naon anu maro dipiwarang urang sadayana bimuharramin kana medamal padamalan haram au makruhin atau padamalan makruh makruh teh nu dipikangewa ku Gusti Allah. Wa yajibu sareng wajib hakim dina hakna para rasul alaihim mugi eta tetep di para rasul salatu hari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatanana naon tabligu sifat tablig sifat katilu tablig hartosna ngadugikeun kana perkara umiru anu parantos dipawarang para rasul ku Gusti Allah bitablighihi kana nganyampikeun itu para rasul kana risalah lil khalqi ka makhlukna ka umatna wadiduh sareng lawan sifat tablig eta kitman hartosna nyumputkeun zalika kana itu risalah wa dalilu ala zalika sareng ari dalilna sifat tablig annahum saestuna para rasul lalu katamu lamun mah para rasul nyumputkeun sayan kana hiji perkara mimma tina bukti perkara umiru anu diparantos dipiwarang itu para rasul bitablighi kana nyampikeun ieu perkara lakana tangtos bukti urang sadayana makmurina dipiwarang urang sadayana bikat manil ilmi kana nyumputkeun ilmu wala yasihu sareng teu sah naon anu maro dipiwarang urang sadayana bihi kana nyebutkeun ilmu li anna katimal ilmi sakarana ari saestuna jalmi nu nyumputkeun ilmu eta malunun dilaknat ku Allah subhanahu wa ta'ala wa yajibu sareng wajib pihakihim dina hakna para rasul alaihim mugi eta tetep ka para rasul assalatu wa rahmat Allah salamu sareng kasalamatanana al-fatona tu sifat patona hartosna pinter wadiduha sareng lawan sifat patona al-balada tu sifat biladah
atosna bodoh. Wa dalil wala dalika sareng ari dalilna sifat patona annahu saestuna tingkah sareng kalakuan lawin tafat lamun mah sepi lamun mah teu aya anhum ti para rasul al fatona tu sifat patona lama qadaru maka moal kawas itu para rasul ayo qimu kana yen tak ngadegen para rasul hujatan kana hiji hujjah atau nepi dalil ala khasmi kana ngelehkeun musuh-musuhna Allah wa huwa sareng ari saperti kitu teh eta muhalun mustahil kanggo rasul dianal Qur'an kana saestuna Al-Qur'an eta dalanun parantos nuduhkeun Al-Qur'an parantos jadi dalil Al-Qur'an bi mawadi akasiratin dina pirang-pirang tempat nu seueur ala iqamatihim kana ngadegeun ieu para rasul al hujjata kana hujjah ala khasmi kana ngelehkeun musuhna Allah wal jaiju sareng wenang rasul gaduhan sifat wenang atos tanabi jaiz fi haqqihim min hakna para rasul alaihi wassalatu wassalamu al a'radul basyariyah sifat a'radul basyariyah artinya sifat manusia biasa allati anu la tuadi teu nyumpingkeun ieu sifat manusia biasa atau sifat kemanusiaan biasa na di para rasul a'radul basariyahna ila naqsin kana ngirangan ya a'radul basariyah ira marotibihim kana martabatna para rasul al aliyati anu luhur kal marodi sapati rasul gaduh sifatan tedamang kantos tedamang au nahwihi sareng saumpamana tedamang sabatos rasul tuang rasul nikah rasul gaduh putra wa dalil wala dalika sareng ari dalil sifat a'radul basyariyah eta musyahadatuha nyaksian urang sadayana bahwa rasul teh ngagaduhan sifat manusia urang sadayana nyaksian tina sejarah tina kisah bihim ke para rasul jadi sok ayana sejarah rasul tuang kumaha rasul papahna kumaha rasul sapertos manusia biasa tapi sifat a'radul basariyahna itu ngirangan kanu martabat para rasul agung alaihi mugia tetep ke para rasul as-salatu ay rahmat Allah wassalamu sareng kasalmatanana barakallahu li wa lakum mudah-mudahan manfaat.